teh di lembur urusan pagawean kumaha tuh nya. Kakak jalan-jalan kieu ye. Kieu kalawala kieu santai. Jika loba duit. Mana loba duit tas di luar negeri. Yalah. Ih, Oke sih. heuh mana teh teh. Kumaha di luar negeri teh? Ka luar negeri di moal? Ya, risih hayang hendak. Mahanya asa. Berat Kumaha? euy. Bisa cong diuk aya di dieu. Cong diuk aya, cong nyari tanya. Ini teh iskianya ngeunaheun nya. Wir angin spoi-spoi. Aduh, mantap. Ya di Amerika kumaha kieu teh aya teh sawah juga kieu. Di itu mah. Eueuh. Atuh panas meureun. Ya, henteu sih teu panas. Henteu. Panas tapi hawa dingin gitu. Nah atuh nya we salju euy hayang atuh urang ka luar negeri euy. Hayang gawe di luar negeri lah. Bang lamun ka Amerika eta sabaraha sih ongkosna? Puluhan juta kah? Puluhan juta. Aing boga duit di mana euy puluhan juta mah. Nya tuh gadekeun tuh si badut. Aduh. Bapak urang nyarekan atuh ai kitu mah. Nya tuh untuk mana tak gadekeun jual. Atuh urang moal payung ke. Si Neng tinggalkeun atuh. Untuk urang digadekeun mah. Lah, moal. Tenang we. Moal. Geus ka gampang euna mah mun maneh hayang milu ka Amerika mah urang aya koneksi ieu di ditu. Ngan hiji urang nu ieu mah. Naon? Galau, Bro. Aduh, aing galau kunaon atuh? ninggalkeun keluarga. Aduh, sedih urang teh galau eta. Sok geura bayangkeun ka lebaran urang teh bisa balik di ditu. Tapi heueuh nya. Sedih urang di ditu teh. Kumaha nya? Ate teh aduh. Iya meureun nya. Bisa diungkapkeun lah. Ngawas pisan. Hayang mulang meureun hese nya. Gitu teh mulang-mulang urang di ditu. Karena rese. Tapi dah heueuh nya. Pulang malu tak pulang rindu. Eta teh ya. Jadi pendapat ente kumaha kah ayeuna? Pendapat orangnya sih mending nyangan gawe di lembur lah. Tuh ayolah. Karunya naon? si Emeh bisa ku batur. Goblok. Sarua ente ge si Neng teh si. Rebut batur. Ya. Cuang nyangan gawe. Pageban. Bukan we loker atuh. Di lembur ge.